poin B2 materinya nyaeta konsonan aksara Sunda sareng vokal aksara Sunda. Dina konsonan aksara Sunda dibagi dua. Aya konsonan aksara Sunda nu asli ti bahasa Sundana, aya nu konsonan aksara Sunda serapan tina bahasa Sunda. Masih emut keneh teu aya sabdaha hiji konsonan nu asli ti bahasa Sunda. Cung. Nyanak nek sabdaha hiji? Mohon leres pisan. Nya, konsonan aksara Sunda nu asli ti bahasa Sunda sadayana aya 18 huruf mulai di huruf K, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta sampai H nya. Nah, terus aya konsonan nu serepan ti bahasa asing. Aya nu apa? Aya sabaraha hiji, Cung? Rizky. Aya 5 mulai ti huruf Pa, Ka, Ha, Sa, Ja. Nya, leres pisan nya. Pecah serepan konsonan aksara Sunda sadayana aya 5. Nah, ayeuna vokal. Nya, kamari urang ngabahas vokal pokok, vokal aksara Sunda. Sadayana aya sabaraha vokal aksara Sunda teh? Anu bade jawab? Aya 7 nyaeta A, I, U, E, O, U. Leres pisannya sadayana aya 7. Masih aremut keneh nya. Masih semangat belajar bahasa Sunda? Masih. Udah semangatnya. Nah, ayeuna ka materi berikutna. Nyaeta nu kahiji aya rarangken aksara Sunda. Nu kadua aya angka aksara Sunda. Sadraja ibu nerangkeun ieu kompetensi dasar kompetensi dasar mah nyaeta masih mengidentifikasi bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Dan indikator pencapaian kompetensinya ada 3 ya. 1. Menerapkan rarangken ke dalam tulisan aksara Sunda. Nu kadua mengidentifikasi bentuk angka aksara Sunda. Nu katilu mengkonstruksikan kata yang sudah diberikan rarangken aksara Sunda. Nah, tujuan pembelajaranana aya 3. Jadi hidup dina materi rarangken aksara Sunda sareng bentuk angka aksara Sunda teh kedah ngahontal 3 tujuan. Nu kahiji menerapkan rarangken ke dalam tulisan aksara Sunda dengan benar dan teliti. Nu kaduana mengidentifikasi bentuk aksara Sunda dengan benar dan teliti. Nu katilu mengkonstruksikan kata yang sudah diberikan rarangken aksara Sunda dengan benar dan teliti. Nya, dina pangajaran rarangken aksara Sunda sareng angka ieu nilai nu kedah dihontal ku hideep nyaeta KKM-na 70. Jadi engke upami ibu masihan soal evaluasi hideep kedah nilaina di atas 70. Nya, kahartos sadayana? Nah, urang lajengkeun deui sacacaranna. Nah, ieu aya videonya. Urang tonton heula videona. Kapena teh saudara?
Pemain saja mengapa orang yang mau cenah sama sudah kalau dinamakan tadi kadang-kadang saya izinkan tapi gimana solusinya misalkan mereka mengatakan sudah ada masalah atau aktualisasi kajian itu ayat 17 dikelompokkan di misalkan artinya mereka kelompok hiji rangkai aksara Sunda ini di tulisnya dulu sama ngelakunya konsonan ya atau aksara ngalamin mereka hiji mereka ayat 40 mau cenah pamulu teh fungsinya menggunakan aksara gunakan jadi i lambang itu mana cenah bisa digunakan dari kata lambang bisa banget dulu aksara kemarin ada di dalam konsonan bahaya orang tidak menjawab nah pakai dia ayat aksara konsonan K pokoknya tambahan 40 ya jadi K orang tuh tadi ada Fungsinya nyaita fungsinya. apa fungsinya merubah vokal suara aksara A jadi E lamanya kurang cenah bisa dibilang mirip kayak disimpan di konsonan contohnya misalnya K jadi ke jadi ke kalau lain ke tapi ke salajengna rangkaian salajengna apa aya panulung naon panulung teh fungsina merubah vokal suara tina aksara benar jadi tadi mah kamu pakai anu panulung lambangna sebagai disebutna dulu bahasa contohnya kumaha cenah H utama ditulungan lambang panulung berubah jadi ke ya salajengna masukkan rangkaian anu disimpan di konsonan eta panglayar fungsina naon cenah anu kalayan panglayar fungsina tambahan vokal aksara A ditambahan F lambangnya kieu disimpan masih di konsonan contohnya H jadi kar ditambahan panglayar jadi kar terus salajengna aya pancar ya masih kena fungsinya di konsonan fungsinya tambahan vokal suara aksara K ditambahan contohnya tahun yang dulu ya tina A konsonan A ditambahan pancar lambang pancar jadi eta harga rangkaian anu disebutna di aksara atau konsonan jadi dulu pancar panaya panulung Tadi nu diluhureun nya, diluhureun aksara Sunda. Ayeuna berikutna rangkaian ditulis di handapkeun aksara Sunda. fungsina misalnya K sama penapa jadi U ditambahkan lambang rangkaian U salajengna fungsina nambahan suara vokal aksara A jadi ra ieu mah nambahan ya lambangna seperti yang di gambar kumaha cenah misalnya K jadi ra ya salajengna aya pamiku fungsina cenah eta nambahan suara vokal aksara A jadi kla lambangna kumaha cenah lambangna seperti ini salah kumaha misalnya A jadi kla konsonan K ditambahkan kan itu jadi kla eta
bisi pakai aya fungsi tolong kenteh nambahan pejennya ubah biasanya mengalami secara total misalnya A jadi ku tadi kayak tadi ku terus aya K jadi ke teman-teman aya nambahan K jadi K tangannya terus K jadi K tanpa kalau kata bahasan kalau mengenai rangkaian ada dua jenis rangkaian anu disimpan di ukuran personal jadi disimpan di personal tadi di personal kayak lima di personal dia di harus cetakkan satu itu menimbai ukuran di sendiri. Nah, tadi tos nyimak video aksara Sunda nya. Ayeuna ngarangkum materi ngeunaan aksara Sunda rarangken. Nya, tos siapkeun buku sareng pena? Nah, rarangken, naon rarangken teh? Rarangken nyaeta salah sahiji sistem atau aturan nulis jeung maca aksara Sunda atau vokalisasi nu di jerona aya sababaraha aturan sorak wangenan sejena nyebutkeun yen rarangken nyaeta aturan dina ngagunakeun aksara Sunda. Rarangken ngabogaan 3 jenis. Nyaeta nu kahiji, ngarobah. Ngarobah teh nyaeta mangrupa bagian nu paling penting dina rarangken. Ieu jenis fungsina pikeun ngarobah vokal ngalageuna dasar nu awalna suara A bisa jadi I, bisa jadi U, E, O, E sareng E. Ya. Nah, nu kadua ngasupkeun. Ngasupkeun fungsina pikeun ngasupkeun suara ngalageuna ka dadasar huruf ngalageunana. Nah, sarua jeung nyisipkeun nya. Contohna misalnya dina rarangken tadi nu tos disimak dina video aya huruf kla, contohna huruf K jadi kla, K jadi kia, K jadi kra. Nya, eta masukkeun. Nu katilu nganambahan. Nganambahan fungsina pikeun nambahan suara ngalageuna pae atawa pamae. Nya. Terus berikutnya panempatan nulis rarangken. Rarangken bisa ditulis dina 3 tempat. Nu kahiji di gigir aksara Sunda, bisa dihareup, bisa ditukar. Nu kadua di luhur aksara Sunda, nu katilu di handap aksara Sunda ngalageuna.
ngandung lambang angka. Contohnya siga ieu. Nah, eta nya tabel angka aksara Sunda. Angka hiji mirip sareng huruf G. Ya, cuma hurufna aya garisan. Angka 2 mirip sareng huruf Z. Ya, tukangna aya buntutan. Angka 3, angka 6 sareng angka 8 eta mirip. Bedana cuma luhurna. Angka 3 luhurna ka hareup, angka 6 ka tukang, angka 8 ka hareup jeung ka tukang. Ya. Terus angka 4 mirip sareng angka naon? 7 atau lamun aksara ngalageuna mah mirip sareng huruf ra. Ya. Angka 5 siga kieu. Angka 7 mirip sareng huruf la lamun dina aksara ngalageuna. Angka 8 mirip sareng huruf ca dina aksara ngalageuna dina konsonan. Nah, angka 8 angka 0. Ya. Apa? Nah, hatur nuhun. Kahartos sadayana? Nah, coba ayeuna tadi tos diajar ngeunaan nulis rarangken. Nah, Ibu bade ngabagikeun latihan cara nulis rarangken coba. Cara nulis rarangken pamain.
tabel di pinggir ibu ieu. Ya, tadi kan karangnya teh aya 13. Kurang maca sasarengan. Ya, nomor kahiji nyaeta tanda baca untuk ngarubah bunyi. Ya, merubah bunyi. Nomor kahiji bentukna siga kieu. Ieu dibacana naon? Fungsina tetap nah, jadi pamain teh siga kieu. Ya. Nah, pamain paten fungsina menghilangkan bunyi vokal. Terus nulisna letakna di belakang. Sareng ngalagina bener teu? Bener, tapi bentukna bae kurang agengnya. Nu kadua baca deui. Nomor
jadi ada pusara emang kudu leuwih leutik nulisna. Nu kaduana ieu huruf naon? Ra. Nah, ieu huruf ma, make pamempet dibacana me. Ieu huruf na, make pamae dibacana en. Nya, pamaena kudu leuwih leutik. Jadi dibacana naon? Ramen. Naon kecap ramen teh? Ya, sigana salah nulis ya, lain ramen. Aya oge remen. Nah, dieuna
Jadi gebiar. Ya, tadi mah salah nulis. Terus ini huruf naon? Naon ya? Ya huruf pa. Make pa ini ku. Jadi dibacana la. Ya huruf a. Dikasihan pamae. Jadi dibacana a. Ya, ini karena angka. Ya, angka salah sudah. Tadi kan pasti video kan ya. Nah, aku ibu dikasihan contoh kan biasa kapayun. Ya. Enggak ada kapayun aja. Kedua. Kedua. Tarik. Dulu. Pena. Papan. Hah? Lima. Tadi. Lima. Ayo. Angka 17. Oh, angka 17 berapa? 17. Angka 22 biasa. Lebih angka 22. Oh. Oke, dari si pelajar berikutnya. Si pelajar si Firman.
18. Karisna, angka 88 kali. Karisna pikir nggak bedakan.
tulis.